KHD ulah poho kabar dakom sepe erek nyen di konten. Ulah naon ulah poho naon. Dirupuh kemajuan. Jadi pemulung wae. Aduh. Ira harus jadi bandarna atuh lah, ulah jadi mulung wae aduh. Tanda kieu atuh. Si Aji gelar teh saleutik wae. Geus 2 bulan ku aing diurus euy. Nara dipara bimanyi ku anak buah aing. Mana deui jeut teh. Oh si goblok ngaron cicing wae. Woi. Heh, parab si lele. Heh, parab lele. Ngaron kejedog, woi. Hah? Parab lele. Tewak. Parab. Parab sa teh. Non bos tewak lele. Goblok. Yo parab sa teh lele lain guya. Tewak. Parab. Nah, parab. Parab Salah urang. susuk aja teh. Goblok sia teh. Bos sekarang nggak kata parabna. Sok buru sih bakal. Asa teh. Nah, kitu sa teh paraban lele teh goblok. Hah? Parab sa teh. Sarua dahar. Si anjing. Naon? Boga anak buah kat buduk-buduk teuing parab lele ame baradang sa teh. Heh. Oh. Tong bercicing wae. Heuh. Oh, siap. Ku aing ditaekeun gaji. Heeh. Ker marab lele teh. Hah? Masih lele. Ker marab goblok. Kadeuleuna keur naon sia? Hah? Ker marab lele teh. Ker naon? Ya atuh sia teh marab lele mah anjing malah belut. Blok. Emang aya lowongan pegawai tuh. Geus Korea jadi tukang pupulung teh tuh. Mana bisa naon aing suka urang. Ya, engke mah cobaan we tuh gawe naon we. Bisana naon maneh? Sana. Oh nya. Marah kan saya marah tuh si ge da aing bisa marah mah. Geus teh mah anjing. Tukang mulung. Ampura. Kaditu. Anjing. Galak kecil teh boga nenek. Teu ieu tah apa barang sok. Ngabalaan wae goblok. Mulai ayeuna we nya loba ujian pisan tuh. Sabar ya, Mas.
gawe wah itu hiji deui ya. Kemana si goblok? Di lapisan. Mana geus di mana wae? Di lapisan mulung teh. Tingali klien nungguan. Hampura bos, siapa barak jalan dalam bak kendala we poe mah kerapes pokoknya mah. Balesan pisan mah. Hampura bos da menang sakieu ayana. Menang sakieu teh tadi. Asli da. Aduh, Anjir maneh. Gawe naon wae maneh? Wih, wah. aduh. Ya Allah. Poe ayeuna abi kerapes pisan aduh. Apakah ini yang disebut ujian? Tuh ieu tah apa barang sok. Kemalan wae. Goblok. Gawe naon wae maneh? Wih, wah. Assalamualaikum. Dilancarkan abi menjadi pengusaha sukses. Sing dilancarkan rezekina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da beak kieu para lagi yang ke para gunaon sore euy. Si bos euy balik deui. Oh enggak di para beta lele. Nah, Para baca lele. parab. Oh, Acan parab lagi tuh beak. boleh tuh kumane parabna? Hah? Boleh parabna kumane? Meuli. Heeh. Beak ketundut lagi. Beak ka mana eta dipake naon kumane duit? Nyajang lele tuh. Are eta mane marab lele sok sakumaha terek kitu beakna parab. Non. Eta lele marabna sok sakumaha, meni sok tere beak kitu parab teh. Iya tah sakieu tah. Isuk sakieu berang sakieu. Atuh loba teuing sia teh setengahna tuh. Palingan atuh sakieu mau tere beak anjing. Ngabangkeun. Gawe teh. Geus lah sia mah dipecat ku aing. Hah? Dipecat. Naik gaji. Dipecat. Jelas sia makan itulah. Aduh, anjing. Seberapa bulan si eta gawe hayo we kitu anjing teh. Lele anggur we leutik. Kok belum teh adu bangkrut teh dina aya. Kumaha ieu? Dalah langarnya jadi kok. Ieu teh boge lain. Cuman Pak, aya naon? Ieu tunggakan can dibayar 2 bulan deui kumaha? Aduh. Pampunten nyai nama teh aya abina nuju teh aya pisan. Sanes hapunten 2 bulan tekat bayar, ieu disita. Atuh, Perjanjianna kitu. Pantong, Pak. Ulah entong. Pak, paham. Geus ayeuna mah. Pak. Cicing. Geus ayeuna mah disita. Atuh, Pak, Cing ini. mana ka ditu? Atuh, Pak. Ka ditu ka ditu. Atuh, Pak, tong disita tuh, Pak. Cicing, ieu geus hak milik bank. Mana jika ditu?
Atuh pah eta harta urang pah hiji. Jig kan itu. Alhamdulillah ini kudu bersyukur pisan euy. Nu tadina susah jadi semayan lah. Jadi bos rongsok ini mah teu parah teuing. Bingung kieu euy nyangan karyawan. Sanya. Mang. Euy, adio. Mang, adio Mang. Ini belas dia ngobrol lah sih. Jadi nona geruan teh. Jadi kieu nya mah. Abis itu nuju butuh karyawan jang kita mulungan sampah. Hah? Mulungan sampah. Luangan sampah. Heeh. Ngabutuhkeun. Heeh, tang ngabutuhkeun pagawe. Oh. Jadi kumaha Mang? Daek teh jadi pagawe abi. Baik, siap lah. Siap. Engke isukan mulai gawe nya. Oh. Aing mah euy. Sana hirup bagja. Kieu tah ari nasib minjem ka bank teh euy. Kabayaran goblok teh ngadon bank teh kudu aya. Kuat Anjing gak kuat euy. Mau aing ku teh mah. Mau aing di dieu. Aing. Woi, kan, itu anu ribut yang. Anu ribut. Oh, buru teh. Doain, iya doain. Naon. Doain itu doain. Doain, cetek. Guys. Naon dia? Itu akuan doain. mang urang. Hah? Doain itu di. Kira eta naon eta? Aqua. Pirana ge bensin maneh mah. Aqua aja bensin. Pirana ge aqua. Dan bira ada itu kadang usaha urang atuh. Engke kurang pangnengankeun deui. Sudah eta geus kurang Pak. Heula. Mana aqua nu pola. Geus jang urang we lah ieu mah. Jang urang geus macam Aing teh dia. Geus lah jang urang. Naon ieu teh? Ribut wae atuh. Coba. Di mah pemulungan nu basa eta nya. Mun Ieu mah karyawan urang basah eta aduh. ieu mah anu mecat orangnya. Mohon. Ieu anu nyentungkeun orang basa di balong teh. Nya, ieu. Tah, aya nama ieu teh bos urang. Hah? Bos? Lain murid, bos. Jadi bos? Naon? Bos? Heeh, bos. Percaya orang mah. Pra kejadian bahasa eta geuningan. Alhamdulillah orang enak mau jadi bedak gitu. Jadi sukses. Rezeki babari. Usaha maju lah. Ya lu. Punten anu masa kapungkur. Minta hampura ka si ieu. Aduh, abi punten nggon kapungkur teh. Babe di hapurannya. Abi oge nya ampuran tos kasar ka manehnya. Siap di hapurannya.
di abi mah sakieu nya nu beunghar moal salin nu beunghar, nu miskin bakal angger miskin mun teu berusaha mah. Ayo please. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau Makan ya bos. Parah bisa teh. Parah. Teh parah. Non, sana le. Parah goblok. Parah. Gila pisan lu. Sekali klien nungguan. Anjing kai. Kita tadi. Euy gran beak, parab lagi euy. Yang ke sore marab. hah cubur. Mulai ya ini gangguan. Mulai naon? Gangguan. Oh aja. Jadi sensitif. Siapa tak kena dia mah. Cak. Kan lagi tegang.